Nah, itu motor kieusan. Nanaon-nanya. Naon da ieu di kieu-kieu nya moalnya ah. Dena cetan jeung kabogona. Halo, Ih, marane mah dusun. Bejakeun lah aing ka bapa lah, bejakeun. Nya sok bejakeun salwa, bae dikawinkeun ku bapana. Ya pulang jajan we. Iya, betul. Mang, merah. Meuli naon, Dul? Eta aya naon wae, Mang? Jih, ai maneh tak tempopan aya di dinya aya top es, jas jus, marimas. Nanti loba lah pokona mah. Mang, aya jeung naon, Mang? Oh, ieu teh peragi top es ta, Dul. Iya ya. Ser. Mang, aya naon, Mang? Nyeunakeun naon? Ji, ieu teh. Teh aja teh tina teh piraku tina sekaroko mah lah. Oh iya teh, nah aya seblak mana? Lah, suatu tanya wae rek meuli moal teu bugu pisan sia mah hirup teh. Erek atuh, Mang. Yo, sekali deui. Anu kieu di kumaha ajeuna? Duh, manehnya pas bejaan dari teh ditinyu. Ye lah, tenden bukan itu. Semal bahasan tetanya rek jadi mah meuli teh. Bacot we heuh gede sete tuh. Tunyatanya wae sia mah gerang ke teh deui tas ieu teh. Itu lobang mah di tengah tekaladangan. Rek moal. Ih, si Mang ngomong kitu, kita ge nanyakeun moal meuli ieu urang mah. Dasar budak tolol. Belihan tuh tetanya we heuh anu ditembal pae sok marane rek tetanya deui jeung tadi. Belihan teh tetanya heuh. Ih, dasar si Emang digalak-galak teh peragi urang hayang meuli nu kieu, na patut nu kieu dibeli. Dasar bebenjit nanya heuh. Aing rasa jakeun sagala cai aduh. Beli nahan teu kehen teh. Balik. Emangna urang pananyaan. Aduh.